karena duitnya palsu atau pugu duit si asli atau palsu kan aing lain deka hutang atau Rida aing nanya duit si asli atau palsu kan aing mau duit nak atau Rida aing nyaho aing nanya duit si asli atau palsu bugu aing tadi berean ke tukang warung nah coba eta celi ulah ditenen bae aing capek ngomong yang sia torek ya ina sia nu torek ti tadi aing ngomong yang sia tedek nyambung bugu aing duit nanang mali dina tukang cepit anu gambarna Barbie nya empe sia boga dedengan ga eta mamol mata laku Panggedanya aing saria para sea. Tah si Rida tadi diajak ngobrol tedek nyambung. Gua ta tukang warung nandek dibeli kalah teu meunang. Moal meunang lah ditage duit lalagaan. Ini si dedek bae ngomong si torek. Mun aing mah teu daek ngobrol jeung si torek. Emang duit mah kos kumaha kitu? Sing mah si torek salah denge. Eta teh anu gambarna Barbie. Oh, eta mah memantakan laku sanajan tahun baru monyet ge. Torek kunon ina liang celira pake linggis. 1 juta, 1 maksudna. Pugu tadi teh nambah pake gagang pacul. Tadi aing gorek make gagang pacul. Tuh si dagul jeung si kancil. Dagun kancing ke mana saria? Aing naon saria? Naon saria kepo dong etem. Saria ditanya teh bener. Yaho kakak sepun. Gagabasan ke kasep dong Arjuna. Kasep di mana na, Bu? Sih kasep ari di dele dina Bombok Awi. Yang seri kenaon kitu anu lucu. Moalnya ho sia mah geus cicing bae. Bunga amat aing ngagoreng cacing. Ih, sia mah batur ngomong ka mana, sia nembal ka mana? Geus lah Rida sia mah nuturkeun kami bale mah kami seri-seri. Gagaba coba be tanyakeun ka ma aing, ganteng sok ma aing mah. Ya, mah aing ngomong gitu. Aing paling ganteng di keluarga aing, soalnya aing doang lalakina. Oh ya, ari sia doang mah lalakina. Komo di dele dina Bombok Awi. Saria seserian kunaon teu ngajak-ajak. Mangkana boga celi ulah digantungkeun bae dina paku. Kan aing hayang jajan maknya be kudu ngagadekeun celi aing ke aing moal boga dadengean. Lucunya bisa ngalawak. Astagfirullah. Capek ngomong jeung jelema nu torek mah. Si ieu jeung daek bae ngali jeung si torek. Nyaho ina? Si ina ieu nya torek. Torek. Oh, pajar aing mah ngajak ngebak deui ka walungan. Mun aing mah geus es mochi, ulin jeung torek, segar es mochi mah. Emosi larang lain es mochi. Ma aing be ngomong. Geus lah aing urang ka sawah nyerok jolongjong. Geus lah gerak kadarari itu. Nyahonon bakadarieu. Aing sugan be menang lok jolongjong udah ulah dibere. Sahabat nu pere kami hees henteu. Lain karek Rida ulah dibere. Nya torek eta ceuli. Sahabat nu ngising jeung. Geus lah ayo kaburu murid, bawa pasukan torek. Geus gerak ka ditu lah. Hai ilang kayak orang jadi sekurang main karet. Ayo, Saha jeung nu maling kutang. nonjing Rida nyambung-nyambung kana maling kutang dia mah Nao jing. jelas. Jangan lupa like,